Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Yusuf ayat ke-22 na. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jeung samang-samang sa Nabi Yusuf balago entos dugi atawa tos sampai asuddahu kana sampurna kadewasaanana. Tegasna Nabi Yusuf tos bujangan, tos umur kisaran dina sarahna 25 sampai 35 tahun. Tos mulai bujangan gagah ganteng teu aya bandinganana. Saterasna atainahu tuluy ku kami saur Allahu dipasihkeun ka Nabi Yusuf naon hukman, dianugerahkeun ku Allah ka Nabi Yusuf hukman tegasna kanabian, wa ilman jeung rupi-rupi kanyaho ilmu diajarkeun ku Allah langsung laduni ka Nabi Yusuf. Wa kadzalika jeung itu pisan jeung kitu pisan nazi eta teh balesan atawa pahala muhsinin pikeun jalma-jalma anu muhsin. Tegasna nabi anu muhsin teh nyaeta hatena anu bersatu lebur jeung kakawasaan Allah. Teu aya kasieun ku saha bae ge kecuali ku Gusti Allah. Teu aya pengharapan atau berharap ka saha wae ge kecuali berharapna ka Gusti Allah. Eta namina muhsinin. Saterasna kaprih eta. Warawadathu jeung ngarayu saha nu ngarayu teh allati anu huwa ari eta Nabi Yusuf fi baitiha dina imahna eta awewe. Tegasna Nabi Yusuf dirayu ku eta istrina Kitfir tegasna Julaiha. Naon ari ngarayu teh permintaan anu lemah lembut anu mendayu-dayu ka Nabi Yusuf. An nafsihi tina dirina Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf dirayu ku hiji awewe nyaeta istrina Kitfir nu aya di kota Mesir. Anu ngukut manehanana ti leutik ti keur umur 13 tahun. Matak ari ngukut budak teh atawa ngadopsi budak teh lamun awewe kudu anu muhrim jeung salakina, lamun ngukutna budak lalaki kedah anu mahram jeung awewena. Jadi teu aya masalah upami kitu mah sanes mahram anger engkena teh eta teh bakal aya masalah sanes muhrimna margina. Saterasna wa ghallaqati jeung ditutupan dikunci magluk tina sagala pintu jandela panto dapur abwaba sapirang-pirang panto dikuncian. Da kahiji meureun isin ka teh ngari ku tatangga, kaduana supaya Nabi Yusuf teh bisa keluar. Tuluy saatosna dikuncian sadaya panto jeung jandela ku eta awewe. Wa qalatnya jeung nyarita itu awewe ka Nabi Yusuf. Hai hatalah ka dieu kemarilah ka dieu lah ka anjeun ka dieu. Naon ku kuring rek dibere anjeun kasenangan piraku teresep ka kuring cenah kitu. Jadi langsung rek ngagabrung ka Nabi Yusuf. Sakurang-kurang nama geus matak liur, geus matak diledot benernya mun urang mah. Qala nyarios Nabi Yusuf ma'adallahi teu aya tempat panyalindungan kecuali Allah. Innahu sanyana ari itu Gusti Allah Rabbi eta pangeran abdi ahsana anu saalus-alusna maswaya anu maparinan tempat di dunia. Jadi manehna mah diberi tempat itu ku Allah mung ari kudu jadi jinah mah jeung eta nu boga imah haroream teuing kieun dibenuan ku Allah. Innahu sanyana ari jalma-jalma anu dolim tegasna eta awewe anu ngarayu la yuflihu mua menang keuntungan atau mau diberi keuntungan zalimuna pikeun jama-jama dolim.
saterasna walaqad hammat jeung sanyana eta awe teh geus muncak birahina hayang bihi ka Nabi Yusuf geus teu kebenung wa hamma biha jeung Nabi Yusuf oge sami sabenerna mah birahina muncak dengaran lagi bujangan nempa awe geulis biha ka eta awewe tegasna ka Julaiha laula jeung lamun teu aya arroa manehanana yen ditingali ku Allah burhanan tina kebenaran Allah tina tanda-tanda kekuasaan Allah Rabbihi pangeranana Nabi Yusuf tangtuna geus langsung meureunan bersetubuh ngan pedah Nabi Yusuf maka imanan kuat margi saur Nabi upami jalmi tos hudang dakarna tilu parapatna eta iman leungit tilu parapatna agamana leungit digantian ku nafsu setan matak teu aneh mun ustad ajengan geus seueur nu kagoda ku istri mah kadzalika nu kitu pisan linasrifa ku Allah dipalingkeun anhu tina jina suan jeung tina perkara perbuatan anu keji wal fahsya anu mungkar maksudna wal fahsya jeung nu keji innahu sanyana ari itu Yusuf min ibadina ti hamba-hamba kami saur Allah mukhlisin anu ikhlas anu teu aya pegangan iwati Allah nu Maha Esa ngaikhlaskeun diri barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna sadaqallahul adzim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.